Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dagat ayeuna sim kuring baris naraskeun jajar tetes Sunda Aji Batara Surya dina bagian anu kagenepna. Mangga prung ka sadayana maranco. Bah Jawil jeung si Buana harita geus parancuh nangtung. Si Codet si Jocong si Batok harita nyalingkir tidinya ngajauhan kanu dek tarung. Ambusani harita liuk manihanana dina Bang Barung. Sedengkeun jalma-jalma sejen di eta lemur Ciramped harita nempokeun ti kaanggangan. Untung bae buruan imana Bah Jawil teu cukup lega di peke tarung. Bah Jawil hati-hati jeung waspada lantaran si Buana lain jago sambarangan termasuk jago dina tataran ilmu pinunjuk. Bareto Bah Jawil kungsi makalangan jadi jago panggagahna panghebatna teu aya nu ngelehkeun, tapi dina waktu ayeuna mah tangtuna bae Bah Jawil bakal bisa diunggulan ku jago anu sejen. Zaman geus beda, tangtu kemampuan silat oge. Moal kitu bae, pasti bae ningkat jeung ningkat. Bah Jawil memang geus lila manihanana mah tara ka mana-mana, tara pernah nangtang tarung ka jalma sejen. Estuning manihanana teh geus dek istirahat cik bahasa ayeuna mah geus moal makalangan deui. Tapi kulantaran si Buana jeung babaturan datang kadinya ya tangtuna bae Bah Jawil kudu adu hareupan jeung si Buana. Yo Jawil, gunakeun ilmu panamu jampe pamake anjeun. Montong asa-asa. Gunakeun ilmu anu panggagahan anu pangsaktina. Sok, Bro. Ontong sombong sia Buana. Oh anjeun heula Jawil nyerang. Dewek mah rek nungguan panerajang anjeun. Sok gunakeun ilmu anu panghebat, anu panggagah, anu pangsaktina. Mun kitu carana maeg. Tada penajang dewek ya Buana. Iya. Silang Bah Jawil harita loncat langsung nibaskeun leungeun ka tohuna. Maksud harita ngalatak-takna si Buana. Tapi kilek si Buana kilek harita bari jeung nyepakeun sukuna kana kekemplongna Bah Jawil. Untung bae harita Bah Jawil oge rikat gedug des harita retimpah kulengan katuna karena suku si Buana. Siat si Buana harita dikarengkas dua sukuna Bah Jawil. Rikat Bah Jawil harita loncat berjeng koprol cudalit. Calik harita Bah Jawil pancuh nangtung mundur salengka. Seak si Buana harita nerajang ngagunakeun aji tutur baluh manehna nama. Mangrupakeun aji anu bisa ngaleleskeun musuhna mun teu makabeunangan ku eta jurus. Bah Jawil harita reuwas eta ajian tutur baluh atau aji tutur baluh teh memang geus seueurna dina dunia kajawaraan, tapi harita aya deui. Buru-buru Bah Jawil harita ngagunakeun jurus geni pamatri. Jurus geni pamatri tingkatan ditingkatkeun sangkan bisa ngabandung penajangna si Buana. Jak pikir Bah Jawil mah geni pamatri mal mengpan mun teu bantro kakuatan jeung jurus aji tutur baluh. Sauk ieu kuku. Perep katukan si Buana harita sing belesur kana anggota badan Bah Jawil. Kilak plus. Siat. Runtuyan penajang si Buana memang ngebahayakeun mun teh mati di Bandung. Hiu gedug das. Cari jeg. Harita Bah Jawil ngacarik jeg ti loengkah. Bah Jawil kaget lantaran kekuatan si Buana memang lebih punjul tinimbang dirinya.
Cilang si buana harita luncat. Sokuna harita ngaciri bebeng barang harita teh nyejek kana dada Bah Jawil. Bah Jawil harita nyilangkeun dua leungeunna ngamaksud harita ngebantrokeun atau ngabendung penajang si buana. Hiuk keduk das sorosod. Bah Jawil harita nyorosod mundur ka tukang. Si buana harita kalayang cerik pancu nangtung seak harita narajang deui teu micen kasempetan terus-terusan narajang. Si coret si Jojong yang si Batok harita penjuan pisan lantaran ku kitu teh mah mun diantepkeun Bah Jawil bakal malik narajang bisa bae si buana teh bakal kadese mun teh Bah Jawil terus-terusan narajang ka si buana. Tapi si buana manehanana leuwih rikat jeung leuwih tanginas dina hal ieu. Teu mere kasempatan ka Bah Jawil pikeun malik narajang. Dua jago harita terus-terusan silih serang. Tapi anu mineng nyerang memang si buana. Kakarage Bah Jawil manarajang sakali nges langsung dibantrokeun kakuatanna jeung leungeun si buana. Dalik deug Bah Jawil nges ngandalik deug di bae si buana terus-terusan harita narajang. Ya tungtung nama harita serangan demi serangan teh gunakeun badan Bah Jawil. Hiuk keduk des, hiuk jebrot cerewet cedak. Bah Jawil harita gabeunangan ku panrajangna si buana manehanana ngagorobok. Malahan mah harita rek ngajengkang sagala. Tapi rikat Bah Jawil harita nyaimbangkeun badana cerik delik deug. Bah Jawil ngarampa dadana nu karasa harita kabeunangan ku Aji Tutur Baluh. Mangkaning eta teh bakal ngakibatkeun dirina leuleus ta tangan pangawasa. Tapi kulantaran Bah Jawil ngagem jurus geni pamatri lulus saketi dampal jagat jeung anu sejenna pangaruh tina Aji Tutur Baluh memang teu 100% bisa kabendung ku eta kakuatan dirina. Anu asup kana panrajang anu asup tina panrajangna si buana dengan saukur 30%. Sok surjan kitu ge memang karasa ku Bah Jawil tenagana leungit harita 30%. Si buana harita ngagagak seuri manehanana ngarasa sugema lantaran musuhna kabeunangan jeung kabeunangan bae ku panrajang dirina. Bah Jawil bangetna harita beureum rada saber oge ku serangan si buana sabadal kitu. Sok bisi teh manehanana eleh tangtuna bae si buana mun teh mah bisa ngelehkeun Bah Jawil. Bah Jawil boga pamikiran manehanana bakal dibinasa ku si buana. Ayo tuh heuy Jawil, teruskeun deui tarungna dengan sakitu kemampuan ilmu silat si laing teh euy. Cenah jago, yo maju di oi. Ambusani harita kaketegan sok sieun sok inggis kitunya. Bah Jawil teh paragat nyawana ku si buana. Si codet harita teh ngomong ka si buana sangkan buru-buru ngelehkeun. Kang burukeun lah tong dilataing. Podaran we jalma kieu mah Kang. Tong diantepkeun. Gampang modern mah euy. Ieu hayang ulin heula ieu. Sabari nungguan si Wira jeung si Atar sugan we atuh mantok di ka dieu. Pakalila tuh Kang. Kakarage init pira aku balik doi. Engke moran sore balikna atau isukan. Onyoy. Jadilah urang podaran benung kieu mantong dingkengke urang podaran. Satuju Kang. Ya jojo pisan Kang satuju. Satuju pisan Kang. Podaran anu kitu mah Kang Kang podaran ku mah. Si Codet si Jojong jeung si Batok satujuan pisan. Ngan si Batok mah kitu ngomongna teh dibalikan deui jiga nu latah. Memang geus kitu ti baretona
dilahirkeunana memang si batok mah cumaritana sabodel kitu. Rakatak si buana harita ngawatak ilmu raksa jagat anu ngagem kakuatan anu rosa. Ada penajang dewek jawil modar sia. Ya, cilung. Si buana langsung narajang pedep katun buleud harita ngadius bang maraan anu diala ternyata dadana Bah Jawil. Bah Jawil harita ngagunakeun jurus dampal jagat mangrupakan jurus anu hebat jeung dirosa mun teu mah ditepakeun kana taneuh teh bakal bisa ngagebrai muka. Tapi ayeuna mah eta jurus dampal jagat teh dipake ngabendung penajangna si buana. Kakuatanana memang pada rosa, pada hebat. Hiuk kuku keduk das plak. Galeong. Harita Bah Jawil ujung-ujung galeong manehana teh kebelah kenca. Sedangkan si buana harita pancu nangtung. Dina kayaan ngagaleong kitu, seak si buana harita narajang. Bah Jawil harita rikat malikeun badana manehanana yang hareup ka si buana siat hiuk keduk das plak hiuk keduk das hiuk bro jerbe cedak hiuk bro. Bah Jawil harita kabeunangan ku penerajangna si buana puguh bae badan kabeunangan teh karasa nyerina kaliwat saking lantaran kakuatan si buana memang rosa. Daligdeug syarik je gubrag harita Bah Jawil mebet kana taneuh. Bujurna diteuneut kana taneuh sabada kitu mah Bah Jawil harita nang karak bengkang. Bah Jawil harita muringis ngarasakeun kanyeri anu pohara. Manehanana dek ngunial hudang tapi tetela harita bet ngarasakeun kanyeri anu pohara ujug-ujug harita pulohok teu ngutahkeun getih lambaran. Si buana harita nyamperkeun gagah aksi naker. Ambus ini nampok itu. Jeleng harita loncat berengbeng lumpat manehanana nyamperkeun ka Bah Jawil. Bah Jawil ditulungan sabisa-bisa ku ambusani. Tapi pikeun si buana mah ngarasa bunga we nempo pamajikanana Bah Jawil rawah riwih ceurik harita bari jeung ngagulang gaper salakina. Hei, nini peot. Sakedeung di oge tah. Salaki anjeun teh bakal modar. Bejakeun ka anak anjeun si Atar. Yen dewek si buana anu maragatkeun nyawa Bah Jawil bapana. Awas ieu, awas. Karawak ka harita. Si buana kana tiungna ambusani dipedol harita. Atuh polonyon we tatiung teh molonyon katampo buk ambusani harita anu panjang teh karawak si buana harita dibedol bogo ambusani harita gogorowokan. Jalma sejen anu nyaksian kana eta kajadian harita kalahkeun ka cicing bae sugan aya anu nulungan hanteu. Teu wani tangtuna bae moal aya anu wani. Moal aya anu wani asup ka pakalangan terkecuali jalma anu bisa kana ilmu silat mah. Sararea ngan bati ngaharuk bae ngarasa sedih. Pamingpina atawa pupuh lemur cirambet teh. Dina kaayaan anu tatu jeung deui bojona nyetan ambusani disiksa ku si buana. Buuk ambusani harita dibedol digusur sangkan ngajauhan ka Bah Jawil jajaritan ambusani. Si codet ngarti jeleng harita loncat. Kan kukulay makang
Rawak buuk ambusani harita dicekelan. Si buana harita nyamperkeun ka Bah Jawil. Rakatak ilmu raksa jagat diwatak deui ayeuna maneh pusirkeun kana suku katuhuna. Ngamaksud harita rek nyejek kana badan Bah Jawil, sangkan badan Bah Jawil teh bejad dina palebah dadana. Modar sia Jawil. Ya. Dampal suku si buana harita ngablesat tek nyejek kana badan Bah Jawil. Tapi samemeh tepi. Siat harita aya 2 belati ngablesat kana sukuna si buana. Si buana harita kaget rikat harita ngangkat deui sukuna lantaran bisa kabenangan ku eta belati. Siat plos cerap. Eta 2 belati teh nancap kana taneuh. Di deketan Bah Jawil aya meureun kana 1 meter jarakna. Lantaran mametkeun oge ti sisi. Si buana harita culak cideuk nemu jalma anu ilu biung ikut campur kana urusanana. Jalma-jalma anu ngariung di dinya nu nyaksian kana eta kajadian harita menikeun kareuwas lantaran si buana molotot ka maranihanana. Saha anu ilu biung nu ikut campur kana pamaksudan DWK? Keluar. Montong jadi jalma nu pangecut. Keluar. Mun emang jago masuk ka dieu urang tarung jeung dewek. Keluar woi, keluar. Kitu susumbarna si buana harita. Si buana ge nganyahokeun. Lain jalma-jalma anu nonton di dinya anu narajang bieu mabetkeun 2 belati teh lain. Tangtuna bae aya jalma sejen anu nyumput. Dalilah harita cileung kalayang anu luncat. Cirwadi cerik harita pancu nangtung di deketan si buana. Tetela para kaum dangu anu pancu nangtung Demang Armadi geuninganan aya kadinya dibejaan ku salah seorang warga anu nyaksian tadi tarungna si buana jeung Bah Jawil. Cileung harita si Jocong loncat ngadeukeutan ka si buana. Ken ieu mah buana ku ngaing ieu mah. Bagian ngaing ieu mah. Maneh mah urus si Jawil tu paragat ke nyawana. Tenan naon gitu gepek urus kayaknya. Urus eta mah. Kakara oge ngomong kitu cerilat harita si Batok langsung ngajerilat narajang ka Mang Armadi. Atuh si Jocong rada keselen oge lantaran eta mah jatah manehanana. Sia mah Batok kalakan ka narajang. Hiap. Cerilat si Jocong harita narajang. Tungtuna Mang Armadi di huruf keduaan ku si Jocong jeung si Batok. Kemampuan ilmu silat Mang Armadi memang sahandapkeun Bah Jawil atuh puguh bae kuduaan mah tereh elehnana teh. Ngabendung panerjangna si Jocong harita keduk des siap dibendung di panerjangna si Batok hiuk keduk des seak terus-terusan harita ditarajang. Sakumaha hebatna oge, sakumaha jagona oge, da kuduaan mah reupuh atuh dulur. Nu mata kali teh Mang Armadi ngagorowokan daruan lantaran kebenangan ku panerjangna si Jocong jeung si Batok. Hiuk keduk des, hiuk jebrot cerwet cedak. Urep kato si Jocong harita hiuk jebet. Kena pisan kana pipina Mang Armadi. Hiuk jebrot cerwet cedak. Keuna harita teh kana peteung kana dadana ditarajang ku si Batok. Ari si buana harita nuluykeun pamaksudanana. Sukuna diangkat di berjing ngawatek ke jurus raksa jagat. Hiuk harita sukuna menikeun kalempeng kana palebah dadana Bah Jawil. Bah Jawil harita manehanana rek kuniang hudang tapi tetela bekila teh beki leuleus we lantaran jurus aji tutur baluh teh ya ayeuna maka rasa balokarna. Emang ngabutuhkeun waktu kana 2 atau 3 menit. Bah Jawil harita dek hudangnya menikeun ka hese. Hiuk jubet. Sukuna si buana keuna pisan kana dada Bah Jawil. Bah Jawil calawak. 2 parona bureul bencelik. Harita manehanana rikat inget ke Allah Subhanahu wa taala. Anu musik malikeun, anu nulungan, anu maha gagah, anu maha nyaah,
anu sagala-galana pokona mah Allah Subhanahu wa ta'ala teh anu ngahirupkeun anu ngamautkeun ka makhlukna nu matak bah jawel harita inget buru-buru di bah jawel teh ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah karalak bah jawel sabada harita ragat nyawana atawa maot teh ya dijejak dadana syariatna mah ku si buana. Mang Armadi harita nyahoeun yen bah jawel teh geus maot tak kareret saeutik ku juru panonna atuh Mang Armadi jadi teu fokus tarungna kabeunangan jeung kabeunangan ni bae. Mang Armadi gidina kayaan anu ripuh irung mah irung harita teh kecap geus ka itu ka dieu geus ngucur dada mah dada terus-terusan kabeunangan. Heuk jebret harita mah si batok nyejek kana bitisna Mang Armadi kaleong harita teh kerubuh langsung dipindo sirahna ku si Jocong jebet jebrot jedak galeong gebru heuk jebrot jelebet ditalapung harita ku si batok. Mang Armadi dina kayan anu sakitu ripuhna si batok anu memang manehna teh ngabogaan belati teh ya belati milikna si Atar anu pernah dibabetkeun teh ngan harita teu keuna eta belati teh geus aya dina cekelan leungeun katuhuna teu asa-asa sia harita dibabetkeun dina jarak 3 meter atau ngadius nage menikeun katarik. Si Jocong harita kaget lantaran manehna mah hayang nyiksa heula tapi da geus elat siap srep eta belati teh keuna pisan kana ti corona Mang Armadi harita langsung kubrag teh kana taneuh. Buru-buru Mang Armadi geus seperti bah jawil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah karalak Mang Armadi harita langsung maot sabada harita. Jalma-jalma nu nyaksian kana eta kajadian sing balieur harita wani mah henteu tapi sedih mah aya. Loba jalma nu careurik harita lantaran bajawil geus paragat nyawana Mang Armadi oge hasatna mah eta teh 2 jalma anu dijadikeun kokolot di lembur Cirampet. Tapi harita mah geus paragat nyawana geus tilar dunya geus dicabut nyawana ku Gusti Allah. Ari bisani ambusani anu tadi dicekelan teh ya ayeuna papan geus bebas harita. Dari lesotkeun ku si Codet berengbang harita lumpat kabru ke bajawil. Sararea ngarasa sedih. Cakakak si Buana jeung si Codet harita susurian si Jocong jeung si Batok oge sarua. Ayo Kang orang balik. Naon nila cicing ini ya? Heula. Urang kudu bebenangan euy. Urang ka imah heula, lapar ieu lapar. Ieu ka imah heula arasup euy. Cileng. Si Buana si Codet si Jocong yang si Batok asup ka imahna bajawil terus ka itu ke dapur yangan kadaharan tetela aya kadaharan teh. Da cikene ya depan bajawil jeung ambusan ieu teh mamuluk. Langsung we harita barang dahar menikeun ka ngalimeud. Sabada kitu mah harita neangan duit di kamarna bajawil korehel mangih terus dibawa. Nyasa geus kitu mah harita indit ka imah anu sejenna arasup ka imah-imah sejen diacak-acak diaut-aut terus dipapayan nepikeun ka meunang duit anu sakitu lobana. Perhiasan ge meunang. Sanggeus cukup mah harita curilat opa cirim teh harita lumpat ninggalkeun eta patempatan. Jalma-jalma anu aya di lembur Cirampet ngarasa perih hate, ngarasa sedih hate. Jalma anu jadi kokolot di lembur Cirampet bajawil tilar dunya, Mang Armadi ge tilar dunya. Bojona Mang Armadi ngarasa sedih. Bojona bajawil geus sarua pada sedih. Ayeuna mah ambusani jeung bojona Mang Armadi teh jadi randa.
Rob-rob jalma teh ngariung didinya. Kabehanana ge menikeun ka rembaye ku Cimata. Kudu kumaha cenah ari geus kieu. Anu mulasara biasana oge mun aya nu maot teh ku Bah Jawil atawa ku Mang Armadi. Ari ayeuna nya kudu kusaha cenah mulasara layonna Bah Jawil jeung Mang Armadi. Datang tuna bae kudu ku jalma anu bisa. Lantaran cicing diburuan maasa ngararewa, harita Bah Jawil teu digotong ka tengah imah. Kuambusani di amparan samak sabana kitu mah digolerkeun dirurub harita ku samping kebat. Sedangkeun Mang Armadi sarua deda digotong ka imahna mah rada anggang. Harita digolerkeun, ari belatina harita ku bicucum teh dicabut. Nginghak bae harita dua awewe anu geus karolot teh. Sedih anu kacida poharana Bah Jawil jeung Mang Armadi geus tilar dunia. Kitu torojol aya hiji aki-aki datang kadinya. Si aki memang tita tadi ge nyaksian. Eta aki-aki teh nu katelah aki jula. Manehanana rikat paparentah ka jalma-jalma sejen. Si aki memang teu bisan kana ilmu silat nu matak, manehanana mah teu ilu biung teu ikut campur. Kancang paparentah sangkan buru-buru ngagali kubur pikeun duaaneun. Jelma-jelma anu memang keur ngarumpul teh rikat harita arenit ke kuburan ke astana pikeun ngagali kubur. Nyatana pikeun Bah Jawil pikeun Mang Armadi. Hari aki jula harita paparentah kanu sejen deh pikeun mantuan ka dirina urang mandian cenah Bah Jawil jeung Mang Armadi. Kasugri para wargi gancangna mangsa alam. Harita geus nepi kena wanci pecat sawed. Bah Jawil Mang Armadi harita digotong dibawa ke astana atawa ka kuburan. Yang sageus kitu mah Bah Jawil dikurebkeun, Mang Armadi ge dikurebkeun. Rengse weh nguburkeun. Ambusane jeung bicucum aya keneh di dinya, aki jula oge aya di dinya. Jeung dibaturan ku 10 urang jalma anu sejenna mah geus baralik ngemu kasedih anu pohara. Jalma anu sakitu bageurna tetela dipundut kuno kawasa teh kalayan gancang. Ambusani jeung bicucum beuki sedih lantaran mun nyahoeun si Atar jeung si Wira mana teuing sedih kacida bapana geus tilar dunya ku si buana jeung babaturanana. Waktosna parantos para kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.